Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun masa depan santri ngaleuwihan Habibi. Yeu urang simak bareng-bareng. Padahal mah santri mah masa depan ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibi, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibi produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depan bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Roh anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-aranna anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok teh henteu biasa geus kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah wor ka pabrik nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwaliieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wang masih keneh kerek. Udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis nyana mah hudang teh geus usah saha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat. Santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasukeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sapodo urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nya urang mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan naon encan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun ceuk. Tungtung na deuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju diperbasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakna surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung
cak awewe surem masa depan tadahekeun bloon jasa tadahekeun padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha mang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti oh ulah dikira santri masa depanna melejit dalam meninggalkan dunia. Weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar maneangan sorangan lain titah kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yuk protokol hese yeuh nu nyodalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik ke Asep nah naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan ternyata sanggeusna sambutan Kori teu datang Sep Kori jangan batalkan siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing langsung nyana hei bisa-bisanya na woi cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang ae ge lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh si bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu pae nu hirup ge bisa aing pae banjennya geus pae baju tok ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar kilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar
masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jangan mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos gitu, tapi keindahan jadi santri. Masya Allah. Lapar, karak masak. Masak, isikan, golot. Cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang. Ih, jeung aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Kan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Sia mah tenang, cak aing tenang. Oke, aing ka dieu sagedeun. Gorenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang keur ieu sia teh meuli. Ayo baheula. Goreng beres golotrokeun. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei, Mang, hudang. Dahar jeung aing. Ayo. Si boga kotok tenang, ayo. Dahar nu bogana bareng. Ngarokoknya lah hahaha bae seserian. Menang sampai dua pai kotok aing gaman. Leungit. Siapa barunya? Eta nu didahar ku sia teh ya. Goblok. Sia nu goblok. Oh masalah santri guys, salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu disana ka mana balik geus balik nek nanti sagedeng doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik ku jana menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilahan geus masalah. Masalah hiji bae ngaji, salat. Datang ka waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing ye. Can dikiriman dibodem ku sia kolot. Galakannya na blow on. Masyaallah. Tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolahan gitu mungkin teu bagus nyebut dodna mungkin waladholi ieu mah kena buleut dodna waladdu takos kitu wadek disalapkeun geus ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna. Di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun untuna ngam gitu dek diganti antaran diukur sholat barang sholat maghrib barita saat maghrib jelema garendut ya cari
di nanya di itu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya iya tekebel bener imam cakabat aja teh murid aing imam gitu ternyata teh neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh gitu orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik macam naon masya Allah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri unik aneh mendak daek masantren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran masantrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teta jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu menteu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya di mana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai ngitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acenah balik bae dolos acenah pindah dolos sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana heula leuleus ge hatena leuleus sakali teh leuleus balik tuh balik jadi beda salap mah Alhamdulillahirabbil alamin sakitu pangajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.